Teh, kucing pengatropkan teh. Ditong gitu tuh langsung buka langsung buka. Buka we langsung. Awas anjing, ieu mau pamajikan aing anjing. Wae buka aing. Oh, gitu we meureunnya anjing aing keur digawe teh meureun. Sejauh aja teh geura teh tempat teh. Aduh, teh anu teh janana meureun. Salaki gawe mane geuna. Oh iya jelema anjing. Goblok pikiran. Ieu teh goblok salaki ieu teh. Neng teh ku teh ieu gawe saminggu teu balik-balik aya keur naon keur ngaresekoan Neng. Anang jang nyerenteng jang. Anjing mana goblok salak anjing majikan aing anjing. Goblok. Kalau teh anjing teh geura teh cara teh tak kieu berarti teh sao. Abi keur ini teh teh. Kieu we. Geus bawa ka ieu ka RT bawa. Orang mana sih ieu teh teh nyaho ieu teh goblok salaki. Ngerakeun lemur. Tengok anjing salaki pamajikan aing goblok. Dikeun anjing. Sabar. Anjing si goblok. Ambek mah ambek kan ulah ngomong pamajikan jadi salaki atuh euy. Oh, keun bae keun sok. Eta geus bawa ka RT lah. Tuman anjing si goblok. Tak iya anjing tak iya anjing babangetan anu ngarebut pamajikan aing teh anjing salingkuh. Maneh neng ngeunah aing salaki nu jauh. Teu ngeunah keula aing teu ngeunah ieu. Keluar. Buru. Goblok. Guna mah nu jadi pamajikan teh turut tumut kudu jadi salaki. Panggil RT euy. Ada ngeunah we. Sia anjing pamajikan aing goblok anjing. Anjing. Kalem. Kita bawa keluar lah. Iya anjing. Bawa ke kantor RW. Goblok. Pakai. Setan anjing. Tata Cici amankeun eta nanti. Goblok anjing. Iya pamajikan aing goblok. Kalem A. Anjing teh. Gitu we mun si anjing teh. Goblok anjing. Sia anjing goblok anjing. Anjing. Goblok teh. Anjing teh. Teh tah berarti kieu teh selama abi indit gawe teh. Tah ieu tah pamajikan aing salingkuh goblok jeung lalaki anjing. Goblok setan. Sabar lah. Jangan RT. Siapa orang mana sih ya? Orang mana ngomong lebih jelas? Geus duruk anjing ieu mah lalaki ieu mah duruk anjing. Teh tah kieu teh berarti kelakuan adi dinya teh. Aing diduruk sih teh tanggung jawab mah. Aing anjing tanggung jawab. Merah we hungkul. Make we tiung mana sih ya? Kelakuan kos kucing. Kudu nama anu jadi awewe mah turut tumut kudu jadi salaki lain kayak gituan wae. Ieu Pak RT na aya teh. Aya geura di keur ieu keur ngarumput tadi teh. Teu ngeunah aing. Sia anjing ngapain goblok. Sabar. Bae kayak ku RT di. Tenang. Teu ngeunah aing anjing. Kumaha atuh sih teh salaki gawe teh nu bener. Lain kos kieu kalakuan teh. Sia mangera-ngera kampung. Cuma likir teh. Sia teh geus jalan bro atuh. Hah? Tah ieu dah anjing pasti lamun saruana ieu teh anu Ya yakin ya sia lain sakali. Geus saruana ieu mah saruana pamajikan aing jeung kabogohna ge sarua berarti sia geus saberat tahun anjing. Kira. Tuan susulan lah. Oh, cing eta hayang nyaho teh buka cing anu tadi kekituan wae mah RT ge da eueuh RT na euy. Bagus bae di Jang kitu jang. Tupan buka. Nah lain lah panjikan aing eta mah. Goblok. Berarti saha tuh ieu? Oh jika si Ujang nih. Jang. Atuh saha eta? Pemajikan mana jang? Astagfirullah, ini ngadon di dia di rumah aing. Aing saha? Saha eta?